Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadogeng deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan Mang nu katuna waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami teu lepat hancagarapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari parantos dugi ka awe sahayu make di kanangan di hiji kenyeng doma jalu beureuh sugan awe sagelis-gelis kieu di hiji kenyeng doma jalu cingan bikeun ka Kevin ka itu cek soma amakeun tahu pamit telepatna parantos dugi kadinya kumaha telasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui mitra sok kabarayun sadayana. Mages mentang pipilueun bisi teh nyaho eta teh si Rodia anakna si Sunia eta teh ceuk Amu Marwah bari kenyang deui leungeun Kisoma supaya ulah ngadeuketan kanang demi ngadenge yen anu di kandangan teh Nyi Rodia anakna Nyi Sunia atuh puguh we Kisoma teh leuwaseun pisan. Manehna mah lain ukur apal kapan Nyi Sunia teh da bari jeung bogoh segala rupa. Kunaon si Rodia make aya di dieu teu make di karam di kanang domba segala rupa. Coba domba jalu eta teh kumaha ke lamun eta domba jalu ceuk Kisoma hareunak bari jeung teu dituluikeun nyaritana. Atuh kusabab Kisoma keukeuh nalengteng pamustunganana mah ku Amu Marwah teh diterangkeun baruk alah piraku awe bisa gelis-gelis kieu mana mamaksa hayang digalabah ku si Ujer Ujer kamana di si Ujerna lamang kelut teh meuni bodoh ka bina-bina nya gitu si Ujer memula ngaladenan kahayang si Rodia Rasyaallah laki balagug ai batur mamarenta dah Nyi Rodia teh di parenta adieukeun nih cenah ayo moal ku Kevin mah ku Ergi mah trek dicokot teu ku saha we ku Iwan Dharma tah sugan we cenah dicokot di pulungan ieu balagug mumul ceuk Kisoma tapi siga anu semu sirik dome si Ujer cenah dipapaksa ku Nyi Rodia supaya daek ngaladenan kahayangna. Mages ganeng akang ieu si Ujer malah laki jajag piraku manehna make daek ngaladenan pamajikan nununganana ceuk Amu Marwah. Baruk si Rodia teh rek dikawinkeun jeung kami nya. Kisoma curing hak. Lain jeung akang jeung si Aksa. Teh malah Amu Marwah semu keuheul. Naon? Si Rodia rek dikawinkeun jeung si Aksa. Kisoma beuki reuwas ngadengena. Ngadenge eta pananya Yaksa narojol bari nyarita sanggeuk teu sudi najis teuing eta talamug panyesaan Pak kami mamung dibere cesa daek sote harita we parawan jekekan kene pokna Yaksa keuheul dah syukur ari kitu mah tuh
Kisoma mah siga anu rongsong ngadenge yaksa nampik pangasih teh. Bari hahaha seri Kisoma ngaleos ti dinya. Teuing naon pangna manehna seri kieu teh? Mitra kaum dangu ayeuna urang caturkeun peutingna. Sapeuting Kisoma teh pada nanggap ku sapiri umpi. Sataun leungit malah disangka magis taya di kieuna. Puguh we matak heran anu nyaksian nu matak sapeuting eta mah sarerea teh nanggap Kisoma we gawena teh. Ceuk Kisoma nya harita teh dikarawat ku opsir company terus dibawa ka kampung baru. Datang ka kampung baru saenggeus narima laporan yen Kisoma gawena ukur ngakaya rahayat tur pulang paling karena duit company anu kuduna dipake meuliean kopi. Puguh we cenah Ki Mas Tanu teh amakeun ka cida Kisoma ditibanan hukuman gantung sabab ieu teh pikeun mere peringatan ka manor-manor sejen anu gawena ukur korupsi. Ngan untungna euy si Tanu Jiwa teh dicangkalak manten ku company. Har, nah make kitu lain si Tanu Jiwa mah anjing kukutan company. Ceuk Ambu Marwah heraneun. Gitu uringnya jalma mah teu cukup ku disenangkeun. Ari ngahianat mah nya ngahianat we. Bejana mah cenah kalah kabilu karena perjuangan Kanjeng Haji Parawatasari. Saha Kanjeng Haji Parawatasari teh? Mogos, urang mah montong sagala hayangnya ho. Eta mah urusan politik dulu. Ari politik teh matak lieur yeuh lieur. Yo, jang urang. Ayeuna mah montong ulah ilu kana hal anu tapi kahartieun lah. Ngapain mah di mana aya keuntungan tadi dinya urang kudu hirup. Model ayeuna anu nguntungkeun urang mah ukur company licik sate ka batur ada ka urang mah nguntungkeun pan. Lamun mah kamari kami dicangkala ku company eta mah gawena opsir di bangsa urang kene anu teu ridho urang narima kauntungan. Nu madak syukur pisan si Tanu Jiwa make dicangkalak dibawa ka Batavia teh syukur. Ke. Kumaha sarsilahna Akang? Make bisa bebas tina hukuman. Sataun ka tukang teh si Amang heueuh. Pisalakieun si Sunia. Naon? Saha euy? Pisalakieun si Sunia teh? Kisoma motong omongan heula. Bari beungeutna ngadadak beureum. Si Amang anu jahat anu ngajago teh ya bujangna si Sunia. Sabenerna mah tah sataun ka tukang teh mihapekeun si Rodia. Bari mamaksa sangkan dikawin ku si Yaksa. Ari cek si Yaksa, sok bae si Rodia dikawin. Asal tulungan heula bapak, kitu cenah. Tapi didago-dago menang sataun. Kami teh ngadon olok kejo olok sagala da ngadon ngurusanan si Rodia anu ebel. Tuh, kumaha aya teu si Atah ado anu bejana marek nulungan teh. Aya henteu. Ceuk Ambu Marwah tetelepek ngeunaan sanaya. Ngadenge eta pananya Kisoma teh ngahuleng heula. Tapi ari geus kitu mah manehna ngadongeng deui. Nya, kami teh mangihan manehna ngancurkeun panjara. Ku manehna panjara teh diobrot. Company anu tatuna oge welas-welas. Ceuk Kisoma nginget-nginget. Terus kumaha ari Akang? Nya basa aja ruji beusi ku manehna diraradan nepikeun ka coplok. Atuh sakur sakitan anu aya di jero panjara teh kabeh oge kabur. Atuh benernya anak itu masih Amang teh nulungan Akang. Nulungan kami lain. Da anu ditatanyakeun anak mah ngadon si Tanu Jiwa cenah. Kamana Ki Mas Tanu? Basa aya sakitan anu mu puas.
sabab si tanu jiwarek dihukum di Batavia si Amang diamakeun terus nampiling sakitan lain nek ngulungan kami malah ari kami mah ngadon nyemput we basa manehna raja glejek teh dapan si eta mah gangas ka kami mah ya geus manehna init kakara kami ludeng keluar geus kitu mah kabur deh kaparan-paran teu wakawani balik da sieun disusul-susul di kalemur ceuk Soma nerangkeun nya atuh ari kitu mah urang teh henteu kahutangan budi nya jadi teu salah-salah teuing mun aing nyiksa si Rodiah teh nya nah kumaha kitu lain deui naha ka mana ari si Sunyana bet budakna aya di dieu atuh dasar ti luhurna geus telembug kahanapna oge sarua we inget meureun baheula si Sunya teh diribut-ribut digadabah ku lalaki anu ngaran Sanaya teh ya ceuk Amu Marwah ngingetan nya kumaha kitu kapan si Sunya teh geus diiwat deui ku lalaki dibawa kabur nya oka meuni nya meureun geus moal kumaha deui nasibna diiwat ku lalaki mah ieu omong Amu Marwah siga anu mupuas barunya magas montong cecarita sarupa kitu Amu Marwah nyegag sabab jadi asa diingetan yen bareto Ki Soma teh kungsi aya hate kadua leutik ka Nyi Sunia malah ku ayana eta pisan Amu Marwah ijideun ka Nyi Rodiah teh lain kami mah nyebut karunya teh aduh nu matak meujeuna mun nasib anakna sakitu hinana oge meujeuna keur mah nasibna geus kitu gorengna hayo ku urang ge dipepehek deui nah make siga anu karunya ka si Rodiah teh jadi gelo ieu ayeuna mah nya aduh anget gitu hayo ku urang ditidah nangsa maknya jelema di kanangan dijikeun jeung doma mangkaning domana doma jalu kumaha ke eta lamun doma jalu bogoheun ka Nyi Rodiah poharanya mitra dasar nu isem aduh akang ieu si Rodiah teh jadi gelo jadi edan gawena tengan ngamuk bae cing mun dilepaskeun akang teu sieun dironjangan teu sieun dikarawes digegel diremus dilegleg dipiting atau dikumaha we coba sieun teu ceuk Amu Marwah nyingsieunan ku rupa-rupa pola anu sakirana bakal dipilampah ku anu gelo ari kami mah malah leuwih sieun mun pola urang teh kabargo ku heueuh ku bujangna si Sunya teh nah da salah lemur oge geus nyahoeun yen si Rodiah teh gelo nya ari kitu teh mah tapi kumaha mun bujangna si Sunya teh geukeuh teh sukaeun malah urang diobrot ku manehna hek urang ayeuna mah geus teu boga tukang pukul hebat da kabehanana ge kalabur sieun geus si ada adol si Amang teh omong Ki Soma nyingsieunan deui ari geus disingsieunan kitu mah malah Amu Marwah teh deui nu kate mau ngaleper nya deui nya kumaha atuh cenah bari luak liuk ningalian kana panto siga anu sieun aya nu asup ngadadak supaya aman hadena mah si Rodiah teh mondong di kandangan montong ceuk Ki Soma boga pamangi his atuh bahaya adi dilepaskeun mah bahaya agang mah ini teh si Rodiah dilepaskeun tapi ulah di kandangan lain satu aduh komo dihijikeun jeung dema jalu lamun nyamanehna gelo jeung bakal ngamuk mun dibebaskeun ku urang bisa dikerem di jero kamar
di kamar saha sanggeuk di kamar kami mah sanggeuk di kamar akang oge atuh. sabal ngeunahnya Amu Marwah ngajangila keremoy atuh di gudang bapak. Cek yaksa anu tita tadi teh gawena ukur ngajentul. Dah nya mending di gudang we ame aman. Cek Kisoma bari cengkat. hei reka mana akang ieu Cek Amu Marwah magatan salakina anu geus cengkat. Har kapan arek minakeun si dia. Geus sabaraha waktu kikituan teh karunya meureun tiriseun apareun di gudang mah. Masih henteu dibere angel jeung simut oge meureun mah tiris kawas mun hees dina kana embe. Cek Kisoma bari langsung ngajengkat keluar. Datang ka sisi kanang basa dicaangan ku cempor teh katempo Nyi Rodiah keur ngaringkuk we di juru kanang. Nyi Rodiah. Basa ngadenge aya anu ngageroan. Nyi Rodiah cengkat. saha eta Cenah sorana teu kadenge si Gajal magelo. Oh, kami bapana si Aksa. kaluarkeun kami kaluarkeun Mondang ribut atuh. Ku kami bakal dikeluarkeun. Tapi Nyai kudu ngaguguk kana parentah kami nya. parentah naon Ulah ribut wae. Pokokna mah muncul aing kitu, guguk kitu. Muncul aing kieu, guguk kieu. Nu penting mah sia ulah dikerem dina kadang embe. Ubasa tuju. Nyebetkeun kana embe na diberelekeun nurutan embe. Poharanya Mang Barna. Nyi Rodiah ungeuk satuju kana kahayang Kisoma. Sabab ukur eta nu dianggap hade keur manehna ayeuna. Sok anu keluar. Cek Kisoma beri ngudar tulak kanang. Korotrak kanang me teh dibuka Nyi Rodiah geuwat kaluar. Aduh. Eta awak mani bau badot kitu. Hayu mani ka pancuran. Cek Kisoma bari ngagusur leungeun Nyi Rodiah dibawa ka pancuran. Geus datang ka pancuran. Kisoma hideng rek mengudarkeun pakaian Nyi Rodiah. nanaonan ieu teh Kapan sia teh kudu mani? Cek Kisoma meni pakupis rek mantuan. Adi Nyi Rodiah deui sabalikna pakupis nakisan leungeun Kisoma. keun bae rek sorangan we da bisa manasina doma kudu Mitra dimandian kaum dangu. Leungeun Kisoma anu teu weleh hayang ngaragamang nyabakan awak manehna. Sabot keur pakupis siga anu rek silih rawel. Ti jauhna kurunyung Amu Marwah diringkeun ku yaksa. Ieu teh aya naon mani ribut kieu paingan ku aing deteang kakana me eueuh da geus nyampak aya di cai. Rek kanaon paduduan aya di cai. Papeuting kieu aya naon? Yo, si Rodiah awakna mani bau badot kieu yo. Sina mani. Ya, mantangu geuning. Cek Kisoma teu leungiteun ekol. Ih, cek kami oge lain oge jalma gelo atuh. Ari daek dititah bener mah. Temal Amu Marwah. Minangka jawaban keur Amu Marwah. Nyi Rodiah mangan baragadal bae ngudar pakaian. Gebrus mani. Ditenyokeun we ku Kisoma teh bari ngemang kadu. Uninga mitra kemang kadu, ngemang kadu. Ningali nu mani sabeuleu geunyeur teu aya lamak sacewir-cewir acan. Eta Kisoma deui ka ngemang kadu atuh pokana. Ningali ka Nyi Rodiah mah duka lamun emang nu sabeuleu geudeur teh kitu ngemang kadu moal Kisomanya meninggal emang. Pokana aja. Halik nyingkah mentong dideulekeun bae. Dasar jalma gelo di lajonan teh kalah ka ngahajakeun.
cek Amu Marwah urang caturkeun beres mani nya Mitra beres di baju Kisoma hideng nyerek leungeun Nyi Rodia hayu sia milu ka gudang hayu cenah bari terus ngagusur Nyi Rodia datang ka gudang Kisoma ngaharewos sia ulah ribut engke ku aing di durungannya ribut cek Kisoma bibirna meni antel kana cili Nyi Rodia ngaharewos ti ditu nama tapi ari Amu Marwah ngurunyung mah Kisoma teh langsung sesentak dasar ya mageros ya makerek ngagege ceuli sagala nasiar bet ceuli udah gegel teh sok teh sia asup Kisoma nyerung-nyerungkeun awak Nyi Rodia bari dina hatena mah keun sia menang saminggu mah Kisoma teh henteu bisa boga kasempatan pikeun ngaganggu Nyi Rodia ari sababna sageus lila ngaleungit para pamajikanana anu opatan teh sasat sono ka bina-bina cacak saupama kilirna henteu diatur kalawan kekep mah opatanana bakal silih rebut atuh hari ku kitu teh mah Kisoma teh tetela lalaki langit lalanang jagat bisa boga pamajikan saopat-opat bisa imahkeun deui meureun anu beda teh ukur kamarna imah Kisoma teh mangrupa kompleks anu dikubeng ku pager jangkung di jero pager teh aya imah panggung 5 jumpluk kagenep gudang mangrupa adegan ngupuk adegan imah panggung anu opat masing-masing dieusian ku pamajikanana anu opatan tea ari imah anu di tengah anu panggedena dieusian ku Kisoma basa Kisoma leungit meunang satauna imah anu pangbadagna teh dieusian ku Yaksa sageus Kisoma balik deui kalawan salamet mah kaayaan imah teh haneuteun deui kumaha henteu rek kitu sabab sabenerna mah Kisoma teh jalma anu resep neangan hal-hal anu pikasenangeun kapan bareto oge karesepna teh ngamonya-monya sabot urang lemur ulah li isuk dahar henteu sore dahar henteu isuk ari manehna mah kudu pisan ngamonya-monya harta deh sabantas panen kopi di imahna teh teu waleh aya karyaan sakapeung sok nangap celempungan sakapeung sok nangap pantun atawa bobojegan saperti ogel contohna nginum tuak mah nginum mani kuat nepikeun ka mabok sakapeung anu diinumna teh lain tuak buatan pribumi tapi inuman dina botol alus buatan kumpeni dina minggu-minggu ieu oge kahayangna mah ngayakeun pesta deui lamun teu dibantah ku Amu Marwah mah make ulah pesta kapan aing geus bisa balik kalawan salamet hitung-hitung syukuran aing balik salamet deui nya ari kahayang mah kitu malah ulah kagok pestana oge 7 poe 7 peuting mun kongang mah sakur juru pantun petingan sakurongeng gareulis ti Cimahpar atawa ti Kelung Badak kerid kabeh tapi kumaha atuh kumaha naon ayeuna mah urang teh teu kawas baheula henteu teu kawas baheula kumaha ngomongnya urang teh ayeuna mah geus jatuh miskin ieu ngan teu we geus sosorok kojor kawas batur mah henteu temal Amu Marwah bari nging we ceurik ka nyanyerian
ditanya siapa bener-bener kalau kejep deh. Bagus siapa kadengah yang geluh nanya lagi. Siga broker nyiram sia maneh je boleh teh. Omong kisah mah ngabalieur. Cing yaksa. Bejakan ku naon sablak ditinggalkan ku aing sia kabeh ngadadak miskin. Jadi jatuh miskin. Bu. Ceki soma ngareret ka yaksa anu keur ngahurun balung. Tisaprak kajadian Nyi Rodiah dikerem manehna teh jadi loba ngahuleng. Nya Pak, sebab loba pakaya urang anu disebakeun ka rahayat. Disebakeun kumaha? Nah naon perlu nama ke subah seba ka rahayat segala lupa. Kawas nyeun jamatan we. Make jeung kudu aya seba. Kapan biasa mah nu mayar seba di rahayat ka urang lain. Ki Soma heraneun. Nya eta nu jadi gara-gara nama si Amang. Bujangna si Sunya. Nah geus nyieun bola naon eta manggruk teh? Nya saprak Bapa Lunta. Si Amang teh siga anu laluasa nyieun aturan anyar. Cek manehna sakur pakaya urang teh cenah sabenerna mah ladang kesang rahayat. Mata kudu dibikeun deui ka rahayat. Atuh amu jeung yaksa teh da teu daya teu upaya nu matak nya ngagugu we kana kahayang si Amang teh. Ceuk yaksa bari ari dina jero hatena mengaku yen sabenerna mah eta teh karep manehna sorangan sabab ngarasa era ku sanaya. Da nya atuh harita teh belangna Ki Soma geus kanyahoan ku sasaha hiji-hijina cara pikeun maresihan deui ngaran teh ku jalan mikeun lahan garapan ka rahayat lemur. Ari ayeuna sanggeus bapana balik deui, yaksa bet ngarasa kaduhung jeung asa boga dosa we. Mamatak supaya ulah disalahkeun nya mending nempuhkeun kasanaya wae. Ari Amu Marwah mangadenge anakna nyarita kitu teh cicing we tengah bantah. Padahal bareto jeung anakna teh kungsi patelak. Da Amu Marwah mah teu satuju yaksa popohoan babagi kebon jeung tanah karahayat. Demi ngadenge eta beja hate Ki Soma meni mentegeg sagede gunung. Keheul taya babandinganana. Kumaha teu rek kitu geura kebon jeung huma malah tegalan teh ublug ablag satungtung deuleu eta teh ngahaja dikumpulkeun malar anak incu 7 turunan teu balangsak kawas rahayat disabudeureunana. Ari ieu ngadon direcah dibagi-bagi kadeungeun-deungeun anu teu hir teu walahir. Dasar goblok Gararo-blog kabeh sia mamareun. Ceuk Ki Soma ngagebug tungtung meja ku peureupna. Amu Marwah manepikeun ka rek ngajol ka tukang. Bakating ku reuwas jeung sieun ningali Ki Soma amek kitu teh. Nah sia teh manila leutik buri. Nah sia urang oge awan wani ngalawan bujangna si Sunia. Awan wani. Nya saha tuh anu bisa ngalawan ka manehna? Yaksana Malang. Ningali anakna wanina Malang. Ki Soma kalah kabeuki amek malah mamanehna jadi asa diingetan. Yen harita yaksa teh make siga-siga bilu kasanaya. Buktina Ki Soma bareto teh make jeung dipapagahan ku anakna sagala rupa. Ya sia anu kitu mah. Bujangna si Sunia teh ku sia ngadon diangsonan, ngadon dibeleh hate ku sabab sia ditawani ngalunya kaing baru karena bujangna si Sunia oge jadi kumawani kaing teh. Bongan atuh bapak harita make ngaheroan wae Amu Sunia. Jadi we kami keul ka bapak teh lah. Da harita mah sasaat meuni papa heula atuh. Kami keur masket ka si Rodiah anakna Amu Sunia. Ari pek teh bapak ada ngadeukeutan bae Amu Sunia. Nya geuleuh kami teh. Galeng sia galeng. Ngeus ngadon diutik-utik deui. Dasar budak. Golobog sia.
Henteu goblok anak urang mah anu weureuh mah nya akang we. Naha atuh harita bet kagenam ku si Sunia. Jadi we sararea baroga panyakit. Ceuk Amu Marwah hatena jadi asa kalentab deui. Bagus. Omong Ki Soma bari ngajengkat ninggalkeun riungan. Gejelik init ka pakarangan. Rek ngabeng beos pisan init. Kaburu inget ka Nyi Rodiah anu keur dikerem di gudang. Geus saminggu lilana eta budak dikeremna teh. Sakitu mah geus dianggap leuwih hade nasibna teh. Sabab kapan ari mimiti nama dikeremna teh dina kanang me, dihijikeun jeung me, ari ayeuna mah saprak Ki Soma datang dikeremna teh di gudang, malah make dibere angel jeung samak sagala rupa. Sapoe 2 kali sok dianderan dahareun ku si Ujer. Ki Soma teh sabenerna mah rada cangcaya. Nah nya Nyi Rodiah teh gelo. Nu matak ngarasa cangcaya teh sabab dina jero saminggu manehna geus 3 kali ngontrol ka gudang pabeberang. Ceuk rarasaan manehna mah Nyi Rodiah teh henteu gelo, teu kasarumahan sabab sorot panonna lineuk jeung polana henteu nemongkeun jalma kurang saeunan. Mun gelo mah meureun kana pakaian oge sadaekna. Da ieu mah di baju rapi, di samping rapi, teu ting bolek laksangeunana. Lamun mah saban kadatangan sok unur-unuran nyempot ka juru, da bongana mun Ki Soma datang sok kulat klet siga ngajak teu uni. Ki Soma mangarasa panasaran. Ceuk hatena kajadian anu tumi baka Nyi Rodiah teh siga ngingu Rusia. Munguh matak panasaran keur manehna mah cenah Nyi Rodiah teh gelo ngadadak. Minangka bukti ya Nyi Rodiah gelo, ceuk Amu Marwah mah katingali ku ngajak-ngajak si Ujer. Nyieun teu uni. Padahal mun jalma jejeg mah kapan si Rodiah teh ceuk hayang nama dikawin ku si Yaksa. Tapi naha atuh make ngajak teu uni ka bujang pangkat si Ujer. Ceuk Amu Marwah harita. Aing mah penasaran. Mun tabung jeung si Ujer rek ditalik sia. Ceuk Ki Soma ngagereneng sorangan. Kusabab hayang tepung jeung si Ujer, atuh Ki Soma teh panganguran make jeung nyampeurkeun gudang. Anu pernahna di sisi pager pang tukangna. Ki Soma nyampeurkeun gudang teh make rerencepan sagala rupa. Maksudna mah mun di dinya eueuh si Ujer, rek sakalian we maranan Nyi Rodiah. Mitra kaum dangu, tapi saenggeus manehna deukeut. Kadenge sora Nyi Rodiah dusdis. Hece sorana teh henteu nemongkeun jalma anu kurang saeunan. Ujer, ulahnya campa aing sakarepna. Sanajan nya aing lain awewe anu boga harkat, tapi aing muga dikudu ngalepaskeun ajen diri. Sangeunah nama halik sia, halik. Kadenge sora Nyi Rodiah nahan ka amek jeung ka keheul. Rodiah, sia ulahan nembalaga. Aing teh sabenerna mah nyaah ka sia. Jeung hayang melaan sia we. Sia ku julagan istri bibitna majar gelo. Majar mamaksa aing supaya milampa teu uni. Eta teh alatan julugan istri geuleheun ka sia. Dari do sia kawin ka Den Yaksa. Atuh ku sabab sia geus dipikeun jeung geus digegeuleuh, sia ulah maksa-maksa cicing di dieu. Mending oge hayu milu ka aing. Kaha? Kawin teh jeung aing mending oge. Ceuk si Ujer matak ngageremet hate Ki Soma anu karasa nyongkab panas. Urang ajar si Ujer. Geus cucunga ka aing. Sia meme sia oge meureun aing heuh anu kudu ngaromeo si Rodiah mah. Loh, lebar temen. Ceuk hate Ki Soma bari masih keneh ngadedempes. Ngan basa kadenge sora anu gedebag-gedebug di jero gudang.
ka amak Kisoma geus henteu bisa katahan deui. Kisoma amak ngagugudag sabab nyipta-nyipta yen si Ujer geus cucungah ka dirina. Miheulaan ngoromeoh Nyi Rodiah. Barang nepi kana panto gudang, sukuna nejeh satakerna. Porobot, Kubrak. si Ujer ngagoak keruas jeung nyeri sabab panto gudang teh ninihan awakna. Kisoma mah hatena longsong sabab di juru gudang katingali awak Nyi Rodiah weutuh keneh tacan dikukumaha ku si Ujer. Ngan sanajan kitu oge anger we ari keheulna ka si Ujer mah geus teu bisa katahan. Nu matak basa si Ujer nangtung teh ngan gaplok we ditampilingan ku Kisoma. Cek si Ujer, aduh gelajer, make jeung tobat paria segala rupa mitra. Ngadenge anu ribut-ribut di gudang. Atuh saimah-imah maniting burudul muru gudang. Aya naon ieu teh aya naon? Cek kamu marwah rura tereret kaditu ka dieu. Kisoma rek ngajawab tapi masih keneh bingung. Kumaha nyapipokeun. Ngan untungna si Ujer anu miheulaan laporan. Si Rodiah ngamuk deui, aduh si Rodiah ngamuk. Cenah hari weus badinya kelan kadua pibina. Hah? Baru kira dia ngamuk deui. Halik nyingga atuh si Ujer nyingga. Cek Kisoma jadi pipilueun ngabohong. Ken bae cenah mending oge kitu tibatan katohian ku sararea kajadian anu sabenerna mah. Anu penting jang Kisoma mah manehna teh geus nyaho kajadian naon anu sabenerna keur lumangsung. Ngadenge beja yen Nyi Rodiah geus ngamuk deui, Amu Marwah mah langsung nyekot palang panto anu sagede rancatan. Ngan samemeh diheumbatkeun kana awak Nyi Rodiah, dijabal manten ku Kisoma. Bagus, montong nyiksa manehna. Jalma gelo digebukan mah lain ditambah cager, tapi ngadon tambah kanceu. Cek Kisoma bari ngabalangkeun palang panto. Tuh man, tuh da eta jalma gebleg teh kudu diwaras ku aing, kudu diwaras ya durjana sia, dasar si talemog sia. Cek Amu Marwah garo singsat jeung ti popolotot. Keun bae, ku aing diwarasna ieu mangkeluk teh. Omong Kisoma nongtak leungeun pamajikanana, geus rek nyirintil deui bae. Tuh, kanyahoan pan ayeuna ku akang oge, yen si Rodiah teh geus kausap setan eta teh, kasarumahan ku sabang sadedemit. Nu matak omat ulah dikencarkeun, badung bangplak tingkeung. Hal itu hari si Amu kagak ngagoongkeun. Saha atuh anu geblek ieu teh? Amu atawa anu ngadongengna? Lebih lagu anu ngarang namanya. Etang-etang intermezzo we nya mitranya, urang teraskeun. Keun. Ku kami urang warah nah teuing ngasana teh. Cek Kisoma bari ngajak sarerea ka luar. Ngan saenggeus anu sejen arinit, Kisoma mah balik deui muru gudang. Nyai, ulah sareng sia ku aing dijahitnya. Ngan anu penting mah pomo sia kudu nurut kana kayang aing. Nya, Cek Kisoma nyaritana semu ngaharewos. Teu ditemala naon-naon ku Nyi Rodiah mah, malah mah basa manehna tadi dituding ngamuk oge, ku manehna geus henteu diangles atawa sumawona dinyakeun diantep we. Sapeuting teh sakitu keur dikeukepan
ku amu marwah anu montok besekel hari kisoma maguling gasahan we teu bisa sare manehna teh inget wae ka Nyi Rodia keur manehna mah eta budak teh munguh geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lamun mah Nyi Sunia inungna kadeuleu geulis hari Nyi Sunia mah geulisna teh geulis awewe dewasa anu geus seubeuh ku samara kahirupan sabalikna pisan jeung Nyi Rodia anakna ieu mah geulisna teh geulis awewe rumaja anu keur memejeuna mikatineung amisna birahi ngan lamun mah paroma Nyi Rodia ayeuna siga anu tias siga anu begang jeung eueuh cahayaan da bohongan meureun hirupna keur kulawu teu pupuguh ngadon dikerem dituding bela cager hara mitra anyakal kabujeng neng hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.